A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadaratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Mustafa Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa zurriyyati wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa li walidayya amin Subhanallah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Bahman وإلى أجد وسوسن محمد وبرجل وبندن قد صلى سرهما ونفعنا بعلومهم وشهد الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي اللهم ابتلنا ولهم العارفين اللهم ابتلنا ولهم العارفين birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Kalawan nyebat jenengan Allah anu ngumpulkeun kana sifat kapangeranan jeung sifat kasampurnaan henteu saliantina nu biasa eta mah Ar-Rahmani anu maparin nikmat gede atawa umum ieu Allah di dunia ka sakabeh makhlukna Ar-Rahimi anu maparin nikmat leutik atawa khusus ieu Allah di akhirat ka pirang-pirang hambana anu kenging rahmat kalawan sabab gotol ibadah nalika di dunyana. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mangka kudu terang anjeun annahu kana sanyana tingkah jeung kalakuan eta la ilaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan eta maujud illallahu angin Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalali wa tawahhada bil kibriyai wal kamali. Alhamdu ari jenis puji eta lillahi ditangtukeun ka Allah. Alladzi tegasna zat tafarrada anu nyorangan ieu ladzi bil izzi dina kamulyaanana wal jalali jeung kaagunganana wa tawahhada jeung nyorangan ieu ladzi bil kibriyai dina sifat gumedena wal kamali jeung sifat sampurnana. Ahmaduhu muji kaula ka Allah ala kulli halin atas sakabeh tingkah hamdan kalawan puji yuqabilu anu ngabandingan ieu hamdan ni'amahu kana pirang-pirang nikmat Allah wa yudafi'u sareng nolak ieu hamdan niqomahu kana pirang-pirang
murkana Allah. Wa yusawi jeung ngakuran ieu hamdan ziyadatan ni'amihi kana tambah pirang-pirang nikmat Allah fil hali di dunia wal ma'ali jeung di akhirat. Keren ieu muji na musannif. Kopian. Wa asyhadu jeung nekadkeun kaula an kana sanyana tingkah jeung kalakuan eta la ilaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan eta maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu bari sahiji Allah. La syarika teu aya nu ngarencangan eta maujud lahu ka Allah. Zulmanni wal ifdali zulmanni anu ngagaduhan nugraha wal ifdali jeung karunia. Wa asyhadu jeung nekadkeun kaula anna sayyidana kana sanyana Gusti urang sadaya Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad eta abduhu hamba Allah wa rasuluhu jeung rasul Allah. Al-munqidhu anu nyalametkeun ieu Muhammad minadh dhalali tina kasasaran. Wada'i jeung anu ngajak ieu Muhammad ila asyrafil khisali kana pangmulyana tina pirang-pirang tingkah. Wa mubinul harami jeung anu ngajelaskeun kana haram minal halali tinu halal. Sallallahu alaihi wasallam. Salamuga nambihan rahmat Allah. Saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Muhammad wasallama jeung muga nambihan kasalamatan Allah atawa kahormatan Allah. Wa ala ashabihi jeung ka pirang-pirang sahabat Muhammad wa alihi jeung ka kulawarga Muhammad khairi alin anu jadi pangsaena kulawargi. Amma ba'du. Anapun dina sabada maca bismillah alhamdulillah syahadat sholawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi. Fayaqulu mangka nyarios saha ad'aful mubtadiina jalma anu panglemahna ti pirang-pirang mubtadi. Kata wadoan musannif Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ar-raji anu ngarep-ngarep ieu ad'af li rahmati arhamir rahimina kana rahmatna zat Allah anu pangnyaaahanana ti pirang-pirang anu nyaahan. Muhammadun tegesna Syekh Muhammad Nawawi ghafarallahu lahu wali walidayhi amin. Ghafara muga ngahampura sa Allah Gusti Allah lahu ka Muhammad Nawawi wali walidayhi jeung ka ibu ramana Muhammad Nawawi amin. Inna risalata syaikhi sanyana risalahna syaikh Abdullah tegasna Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Toyaba muga ngaluskeun sallahu Gusti Allah sarahu kana pakuburan ieu syekh wa ja'ala
jeung muga ngajadikeun Allah al jannata kana surga ma'wahu kana tempat pangbalikan ieu syekh. Khobariyatul abdun insya'iyatu ma' ay Allahumma ja'alil jannata ma'wahu. Inna risalata syaikhi eta lama alako samangsa cumantel bihakana risalah saha kasirun loloba naminal wufudi ti pirang-pirang utusan delegasi utusan wakanat jeung bukti wufud eta muhtajatan anu mikabutuh ila bayanil maksudi kana pertelaan anu dimaksud wahawat jeung ngawengku ieu risalah ma'asigoril hajmi sarta leutikna babaran anu saperti dedegan wa husnil ihtisori jeung alusna ringkes ma ngawengku kana perkara lam yahwihi anu teu ngawengku kana ma naon kasirun lolobana minal kutubi ti pirang-pirang kitab al-kubari pirang-pirang anu gede amaroni mangka marentah ka kaula sahabat dul aizzati sapalihna pirang-pirang anu mulia alaan kana sanyana tingkah jeung kalakuan eta usyarrihuha gawe nyarahan kaula kana ieu risalah ti syekh syarhan kalawan sarah wajizan anu ringkes damisan anu lindeuk salisan tur anu mudah la awison lain anu sulit wala syarisan jeung lain anu keras banget Jadi risalah Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Dunidamian Sulamut Taufik itu seueur utusan-utusan ka musannif anu mikabutuh kana pertelaan pamaksudan nu aya dina Sulamut Taufik itu eta Sulamut Taufik teh wahawat ma'asigoril hazmi wa husnil ikhtisari malam yawihi kasirun minal kutubil kubar sabab eta Sulamut Taufik teh cenah ngawengku kana perkara anu henteu aya anu henteu ngawengku kitab-kitab nu gararede kaayaan Sulamut Taufik leutik babaran ringkas deh gitu. Nah, pirang-pirang utusan nu datang ka Syekh Muhammad Nawawi hoyong penjelasan itu pamaksudan nu aya dina kitab Sulamut Taufik. Nah, makana amaroni ba'dul aizzati kulantaran kitu ba'dul aizzah marentah ka kaula cek musannif teh supaya kaula nyarahan kana kitab Sulamut Taufik
kalawan syarah anu ringkas tapi lindeuk cenah nya ringkas nya lindeuk babari deui lain anu sulit atawa keras gitu hese katewak henteu lembut pamtasal tu mangka turut kaula amrohu kana parentahna ba'dul a'izzah wa inni jeung barisanyana kaula eta lastu lain kaula eta min hadzal qabili ti ieu golongan ahli bari padahal ieu kata wadoan musannif bari padahal kuring teh lain ahlina cenah masyaallah wala astati ujeng teu mampu kaula an as'alaka kana yen tak menta kaula ka anjeun illa bitaufiqillahi kecuali kalawan taufik Allah taala hadas sabila kana ieu perjalanan wa inna marojai jeung pastina ari pangarep-ngarep kaula eta fiddukhuli tetep dina asup tahta qaulihi di bawah dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun ari sakabeh kaalusan eta shadaqatun jadi sedekah tak kuring teh cenah pangarep-ngarep teh aya di bawah cariosan Kangjeng Nabi eta cenah wadalu alal khairi kafa'ilihi wadalu jeung ari jalma anu nuduhkeun alal khairi kana kaalusan eta kafa'ilihi saperti anu migawe kana khair wallahu sareng ari Gusti Allah eta yuhibbu mikaresep Allah ighasatal lahfani kana nulunganana jalma anu unjukan dawa sapaih logat mah prihatin kana unjukanana kana nulunganana jalma anu unjukan wa qaulihi jeung di bawah dawuhan Allah taala waman qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah surah at-talaq ayat 7 waman jeung ari saha jalma eta qudira dipaparinkeun alaihi ka manaon rizquhu rizki man palyunfik mangka kudu nganapakohkeun man mimma tina perkara atahu anu maparin ka man saha Allahu Gusti Allah wa qasdi sareng ari maksud kaula eta tabarruku ngalap berkah bil ulama'i ka para ulama bil akhdi ku cara nyokot min qaulih min aqwalihim tina pirang-pirang ucapan ulama al fawadili pirang-pirang anu unggul fa inna man arada jasadahu lil matori asobahu tollun nya eta lafad fa inna man ini maksud kaula cek musannif ngalap berkah ka ulama nyaeta nyandak dawuhan-dawuhan ulama anu utama dawuhanana fa inna man mangka sanyana jalma arodo anu ngasongkeun ieu man jasadahu kana jasadna man lil matori kana hujan asobahu mangka sokeuna itu logat muradna mangka sokeuna ka man naon tollun rintik-rintik hujan
Ilam yusibhu lamun teu keuna ka man naon wabilun hujan anu gede. Sabab cek ulama cenah jalma anu ngasongkeun jasadna kana hujan, awakna diasongkeun kana hujan, lamun teu keuna ku cai hujan anu gede, rintik-rintik hujan mah keuna cenah kitu. Nya maksud musannif teh kitu nya mudah-mudahan bae cenah. Najan henteu keuna ku cai hujan anu gede, ari jasad diasongkeun kana hujan mah atuh rintik-rintik hujanna ge bakal kakecretan gitu. Kakecetan ku rintik-rintik hujanna. Liqaulihi karena dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu pastina ari sahna pirang-pirang amal eta binniyati tetep kalawan pirang-pirang niat. Keren tadi ucapan ulama tah. Fa inna man arada jasadahu lil mator asobahu talun ilam yusibhu wabilun. Karena ngaji mah asup ka madrasah itu najan nunutan oge cenah gitu. Lamun teu asup kabeh ilmu nu dicaritakeun nya saeutik mah bakal cenah gitu. Ai diasong-asongkeun teuing ka madrasah mah gitu. Jadi gitulah. Aing ngilu-ngilu teuing ngaji mah itu henteu kabeh oge saeutika pasti bakal aya nu keuna. Hade ye ucapan ulama. Wasama itu sareng ngaranan kaula kana ieu syarah. Mirqata su'udit tasdiki kana ngaran mirqata su'udit tasdik. Fi syarhi sulamit taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi. Mirqata su'udit tasdiki maknana taraje pikeun naek kana tasdik. Fi syarhi sulamit taufiq dina nyarahan sulamit taufiq ila mahabbatillahi nuju kana cinta ka Allah. Alat tahqiqi netepan kana perjalanan hak kalawan ngayakinkeun. Tahqiq netepan kana perjalanan hak kalawan ngayakinkeun. Nyata berarti gitu. Aanani ngaduana musonib aanani muga nulungan ka kaula saha Allahu taala Allah taala ala ikmalihi kana nyampurnakeun ieu syarhan wa ja'alahu jeung muga ngajadikeun Allah kana syarhan khalison kana anu bersih murni ikhlas liwajihi karna zat Allah bikaromihi kalawan kamuliaan Allah wa ibdolihi jeung fadl Allah. Palamah riba mangka teu aya tempat kabur eta maujud. Palamah riba mangka teu aya tempat kabur eta maujud. Ila ilaihi kecuali ka Allah. Wala itimada jeung teu aya tatagenan eta maujud ila alaihi kajaba ka Allah. Wa wajeng ari Gusti Allah eta hasbi anu nyukupan ka kaula. Wa nikma jeung eta pang alusna saha alwakilu zat anu ngawakilan. Paas aluhu mangka menta kaula ka Allah. Asatro kana tutup-tutup aljamila anu endah anu elok. Qala al-musannifu ngawitan rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim ay bi kulli ismin
tegesna kalawan sakabeh jenengan min asma izati anu tetep tina pirang-pirang jenengan dat al mausufi anu disipatan bisipatil kamali kalawan pirang-pirang sifat kasampurnaan u'allifu nganggit kaula. Jadi fiil khos tur muakhornya musannif ngajalankeun anu ahsan nu paling sae nyaeta fiil khos tur muakhor dina muta'alaqna. Fallahu mangkari lafad Allah eta ismun ngaran limaujudin wajibin limaujudin kadzat anu maujud wajibil wujudi anu wajib wujudna mausupin turanu disipatan bisifati kalawan pirang-pirang sifat munazzahin turanu dibersihkeun anil apati tina pirang-pirang bahaya la syarika teu aya nu ngarencangan eta maujud lahu ka Allah fil makhluqati di pirang-pirang makhluk. Paqauluna mangkari ucapan kami wajibul wujudi lapad wajibul wujud eta raddun nolak ngarad gitu. Nah, aya bahasa teh dina munadzarah aya ngaman'u aya ngarad gitu. Ngaman'u mah menta penjelasan, menta dalil, ngarad mah nolak gitu. Nolak alaman ka jalma bari teu menta penjelasan langsung ditolak gitu. Alaman kajal makola anu ngucap man innallaha salarasna Allah eta jismun jisim. Lianahu karna sanyana Allah eta idza kana di mana bukti Allah eta jisman jisim yakunu mangka bukti Allah eta jaizal wujudi anu wenang wujudna lain wajibil wujud atuh cenah. Wa qauluna sareng ari ucapan kami mausupin bisifati lapad mausupin bisifati eta raddun nolak alal mu'attilina ka pirang-pirang jalma anu pangangguran annafina pirang-pirang anu nganapikeun lisipatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani. Wa qauluna sareng ari ucapan kami munazzahin anil afati lapad munazzahin anil afati eta raddun nolak alaman ka jalma wasopahu anu nyipatan man ka Allah taala bin naqaisi kalawan pirang-pirang sifat kakurangan. Wa qauluna sareng ari ucapan kami la syarikalahu lafad la syarikalahu fil makhluqat eta raddun nolak alal qadariyati ka golongan qadariyah al qailina pirang-pirang anu ngucap innal abda kana lapad innal abda sanyana hamba eta yakhluqu nyiptakeun abda af'alahu kana pirang-pirang padamelan abda al ikhtiyariyata anu bangsa ikhtiar. Itu ditolak ku ucapan musannif la syarika lahu fil makhluqat ahlakahu muga ngancurkeun ka ieu qadariyah saha Allah taala. Warrahmanu sareng ari lapad rahman eta mufidu jala ilin ni'ami anu maparinkeun
kana pirang-pirang gedena pirang-pirang nikmat